Hayani dikurung Inuku Japati Japati kaluar disadang ngok-ngokan. Ibu-ibu yuk, bapak-bapak yuk, para bot dapur yuk. Para bot dapur yuk, Bu. Para bot yuk. Para bot yuk, di para botan yuk. Puas kamari gaing tapus ya. Kan kamari mah gabut kan. Sarua, orangnya gabut ya. Bapak maneh mah nitipkeun budak we ari mere duit gitu. Oh si bapak mah kana mana duit yo mage mana duit. Oh dibeli ke indung ke bapak nyagalak ngepelit. Apa? Apa atuh da bapak? Oh. Nya ieu nonong mah nuju sareng Abi. Alah tante. Aduh, nonong. Si tante mah jadi labunya nih. Yang orang nyari telepon sehari teteh. Oh ini masuk telepon orang. Bagusnya nih. Esek bohong. Nih buka tante teh kio teuing. Nih dasar anu gelo, tante gelo. Jangan teh. Geus mau diasuh. Bos, dia tadi mana bos? Nah, ke Bandung kok gini? Oh iya, ke Bandung kok. Oh itu udah alamat Sabangnya ke dia. Aduh, kade, nasabana teh bener, tuling bareng yang tadi lah cuci jalan, terus soalnya jalan nyara. Yuk, bawa ayo bos. Ayo orang geus boy. Ya, Pamajikan orang ngeuna di mah we. orang ge. Oh nya. Tadi nya halus euy. Asa yuk. Kai dia euy, siapa euy? Kebang lakukan euy. Kan udah. Iya enggak euy. Kita kumaha cerita Bang Ewok ya. Teuing nya. Kamari kurang tabrak euy. Orang kakak itu nabrak ke orang anjir tadi mah. Heeh. Lieur euy nya mah urang teh boga penghasilan. Orang kalau kayak kucing tadi itu. Teuing euy. Bayar. Kabur Mau bapak makan apa? Kabur anjir. Heeh. orang langsung lompatan udah Kebawa orang tinggal dah emak mau hujan itu kan. emak Jangan panikan. bos sama tuh nah bikin ada dia wah tuh tak apa ayo orang naik lah tuan bos tuan aing kebaik pisan kau betul Nasabah udah kamari anu nubruk ke jalan nu ajat-ajatan gitu bukan eta mau ditagih itu pasti mau maya ditagih mah bener mending dijemput lah terus kan kita delam kamari ge udah kapal ayo kok nyari awak lah orang dijemput lah Nani. Leutik. Sekali menang 2. iya mah beunteran gitu Cupang. Kayak lumayan bantu pamajikan mah. Saya nawe. iya mah jangan bodak biasa ge
jangan nungan budak lo. Iya. Kumaha itu kebang yang oke. Teuing anjing dia mah edan mah mana sih parah. Aing cenah pamajikanna kabur. Tadi ge anjing budakna kaurangkeun eh. Dia kamari ya. Takkan dia. Kongana cek. Kongana geura belas utang we lain Gramaya cek. Hampura we abi mah gabutnya. Hampura gabutnya. Goblok. Kan Basem. Wah, ngomong tagi. Sama anak sabak. Oh, ayo. Apa tadi ngena atuh? Wah, sana. Salah. Belum. Anjing edan. Wah, goblok. Keroblok sarama. Mana kamarna? Nah, si Kosara. Si Kosara mana? Goblok. Ayo sak si Kosara. Di jalan. Oh, ayo naik dulu we. Jajat tangan aya. Ampura mah euy. Kamari teh urang jam kedua teh. Hampura sia guys. Sarap. Ya, ambil. Mimi aing eta. Urang teu duit teh. Matakin lagi urang teh keur yang duit teh. Si Kosara di mana? Si Kos di luar ke dagang. Kabur kan sama kan? Ayo tuh. Sama ya sia kehet kan. Ayo urang kumaha naik lah. Ah, di hareup di. Di mana? Hah? Ampun lah urang ah. Ampun. Di mana? Di mana si Kosara teh? Tuh, kertapa tuh. Oh, anjing. Kunaon jelema teh? Suara. Ampun urang. Aya bang yang mau ka direk naon eta teh aduh. Jam can mahaya teh. Ada can hayu. Kan sia. KKN dibaca lepuk. Tah sia. Ngan saha eta teh maya. Di mana si Kosara di mana? Bentarna aing anjing. Watir bos. Bentarna atuh ya. Watir motor. Ah sia mah. Wis bayar hutang udah dibayar. Ngisi motor lebar. Ah motor lebar lah aing mah mau ulang sia. Ayo si Kosara gitu. Goblok sih mah. Si Kosara di mana sih? Ayo tuh simpen motor mah. Untung aing teu paeh. Wah meni. Aneh. Bayar hutang, ditagi-tagi tadi dibayar-bayar. Aing mah hese-hese lagi-lagi ka Maneh, kok nama tong aku kan kitu, kok mun aing paeh. Bae da maneh paeh. Da maneh. Akan sia. Ayo di mana? Saya di dur. Aku mah mun urang paeh. Paeh da paeh mah maneh. Bantuan tuh bantuan urang atuh. Kumaha bos? Aing mah kumahan. Sok urang tah pemula. Pemula atuh. Bisa naik tuh bisa turun nih mah kumaha? Urang teh tadi nama teh kajeng sok. Kumaha. Kada bos balik sabah. Au. Sudi aing ngomong ngulu kieu aja. Jelema teh mah hutang mah mana kok dagang? Nyari. Kok dagang mana? Oh itu rek meuling wah. Dagang naon? Wah, ngeunah. Sa si eta mah rek dagang, urang ge jeung maneh dagang Oh, sok buru iya, iya, atuh. Sa. Masih aya dak Bang dagang turun. Ayo, mana ayo. Sok.
Wah, ya ngeuna segala. Tidak. Ya ngarana. Dia teh nge-share di Instagram itu teh. Di Instagram aya. Iya atuh di Instagram. Yang apa? Di Instagram @cemil_celotehan. Tadinya tuh menang mantap. Oh, ya mah ku di follow ya mah ya jangan kayak orang dahar di. Follow dong. Yo tempong ngaranna non unggul. Unggul ya naon. Nu mana lah? Mana lah? Ya atuh yo Yo. atuh anu gede yo. Bisa tuh. Pizza crunchy ayam. Tah eta. Nah, bae dicobaan. Cobaan sok. Cicing bos heula, cicing. Saeutik teh loba teuy. Waduh ya mah euy. Aduh. Mak, Cing urang asana lah. jadi kuduan. Si bos. Bos atuh bos ya. Kata beres ya eta. Ngapa? Aduh. Aduh. Ngeunahnya aduh. Ayo dagang jatuhan ya mah. Ya. Ngeunah tuh. Naon deui sok? Iya nya. Sok, mangga dirangreung Ayat dulu. ayat. Atuh bos, aya bos. Lah. Sok, mangga. Aduh, iya tambalan juga loh. Ya mah, bos pas pisan, bos. Sosok buru atuh. Kumaha eta? Cing, Saan? Gusti mata kuat. Aduh, kurang cobaan lah. Aduh. Ngeunah teu? Ya, Suaranya. demi Allah ya. Dengar si eta mah. Teu sopan. Ngeunah teu? Demi Allah ya emang. Ajar-ajar lah tuh. Es. Cepat emang boy menang besar. Op, cici. Mantep we heueuh. Kan utang urang teh 70 100. Tah ieu teh bodak ieu teh terbukti 1 juta. Ayeuna mah urang anu kudu malik nagih heuh. Mantep we we. Oke, atuh mangga. Siapkeun sok mangga. Tah, ayeuna Bang Emok nu bara gejul ieu teh tos hampir 1 jutanya. Ieu teh 1 juta sok mana ka dieu? Naon ieu juta teh? Iya, tuangan sadayana dah utang abi mah 70 100. Heeh. Ah, mending sejuta naon emang. Mana? 1 juta. Mana heula sok 1 juta. Ayeuna urang anu nagih malik ka maneh. Oh, kumaha rek mayar mah? Malah tuh. Karek diskusi. Aji kita.